Ya, sik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Setiawan, ini Bapak nikahkan engkau kepada Ratna Intan putri kandung Bapak dengan mas kawin berhiaskan emas 18 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudari Ratna Intan putri kandung Bapak Wawan Setiawan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah iman Islam yang punya segala dosa saya di tempat mulia Allah SWT dan sumber doa nanti sumber doa apa sumber doa untuk teteh sumber doa apa nak di peluk Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka. Ya sejenak asuh ke apa? Kasih apa titipnya? Titipnya bagian dari hidup di hidup. Insyaallah telah berjuang memberikan keridhaan kepada kita dan juga Asep. Alhamdulillah. Boleh ada teteh berdiri beliau semua. Yang boleh teteh berdiri teteh suka. Alhamdulillah sama. Nah, sama dari awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Neng Ratna Intan putri mama anu bungsu. Dinadakan dia mama ngadeg di peuleun hidup. Sejak ngalaksanakeun janji mama nyumponan pamuluk hidup. Nalika dina sawatara tahun kapengker hidup nyuwunkeun ka mama. Mama upami neng nikah hoyong dipangyawerkeun ku mama. Sakumaha mama katos nyawer ka aa neng tah dinadakan ieu ku mama kapalain neng dicumponan. Mudah-mudahan ieu sawer sing jadi pamatri ati pamageuh ati sanubari pikeun pibanguleun rumah tangga hidup sareng aa Asep Budiawan. Bismillah sejak kita muji syukur kanu maha suci anu mutu
dinten ayeuna hidup duaan parantos resmi jatuh kerami disakseni ku kadang wargi mugi Allah nu Maha Suci ngajadikeun hidup jadi pasangan anu saati saaleutan siang jeung wengi kacai jadi saleuwi kadar jadi salebab runtut rukun sauyunan jauh balai para kerinci silih asah silih asuh silih asih silih asah silih segetar rasa masa jadi manusia teu boga daya sabdayana ti maha bawasa silih asuh silih elingan silih tulungan silih ajak dina jalan bebeneran jeung kasayang silih asih silih pikanyaah silih pikadede dasarna iman jeung takwa ka Allah Ta'ala beral anaking mugia bagja tinegana kahidep nomah jumurung lahir jeung batin Sekreten kemalangan pikiran diri pribadi di mana jengrek mana cenayu kudu walunya lahir batin mana benerku palsu Gusti
Dua setengah siap saya karena kilo buat kacang itu, Endi ada dari